Terima kasih udah tekan video ini. Tapi jangan lupa guys, tekan tombol subscribe ya. Nanti. Pasti belum tekan tombol subscribe. Sekalian ya loncengnya. Hop, mau. Naon dia? Alhamdulillah ya Allah. Lonceng mah amplop-amplopan. Dia mah ngomong lagi tuh amat kan. Pokoknya mah rapot aing mah dia. Bebaskeun dia we kana susu. Waduh, jai maeng poho amat di horeng tanggal 38 ieu nya. Doang nama si Wowo ieu nya bagi rapot meureun. Bira aku yang kudu ka sakolahannya. Tapi biang sih geus ganteng kieu mah kudu ka sakolahan aing. Sugan bae guruna naksir ka aing. Bira bae dia aku yang ngowo nilai dia leutik ku yang dibebaskeun dia aku yang kana susukan. Waduh, aing pusing amat dia mikiran jalan dia nya. Kadieu apakah ditu ya sakolahan si Wowo nya? Aing mah rada laju mikiran jalan ieu. Aya we si Wowo di sakolahannya, gua dicokot rapotna. Sugan kaubaran bae si eta. Gara-gara duitna ku yang dipaling sugan hade kana aing. Lah, doang ka dieu pangambe aing mah yo. Selah aing ka dieu bae ka sakolahan. Duh, aing dah lembur kareung amat doang kuburan bae nya. Aing tanya ka saha ieu? Masalah sakolahan si Wowo aing jatuh nyaho yo. Aing jelema eueuh hiji-hiji acan ngolol. Bira aku ngararingkuk ieu di imah. Aing kira aku yang kudu ngaluarkeun jurus aing ieu mah aing katimu sakolahan si Wowo. Coba bae ku aing jajal lah. Curug bantuan aing pangnunjukkeun sakolahan si Wowo. Kan dia tuh yo. Doang nama. Pokoknya mah rapot aing mah biang bedak aing pamer ka budak nila aing mah baragus kitu nya supaya budak nyaho lamun aing tapang pinterna sajaga cikupa ieu. Aing berangkat. Diana ari rapot dia warna naon bae. Dia mah ngomong lah gitu amat mani warna-warni kadong pelangi bae. Dia ngamplop teu tadi ka guru. Naon jaing mah teu amplop-amplopan. Pan aing mah ngamplop 2000. Lah dia ngamplop 2000 geus sasohoreun bae ye dah. Alhamdulillah ya Allah, aing menang ranking hiji. Bangga jasa. Aing nek bebeje lah ka budak, mumpung budak aya di pos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari dia di mana? Aing di sekolah nyokot rapot. Kira diuk-diuk orang ngobrolkan nilai rapot urang. Ari nilai rapot dia warna naon bae? Aing mah hejo kabeh, aing mah jarang hiji ieu. Sosohorun amat dia. Hih eta minimum srot. Yeuda. Ari dia mau amplop teu, aing mah mawa tadi 2000.
Naon ja aing mah teu amplop-amplopan kitu. Aing gejah henteu dia mah deka olo bae. Woi, pika juta jentre, nek naon datang ke didinya. Ye, kumaha kami nutang gege di dieunan urusan jeung dia. Lain gitu baru dak. Kalau kuda dia aing peringkat ke-9 dari 10 siswa. Lah dia sekolah nyampe gerbang doang ge bangga deuleu kami ya 1, 2, 3. Aing benang diuk teu didinya, aja aing cangkel gege dina motor bae. Diuk bae asalkan lah rapet bae jeung kami. Oke, kowe standarkeun hiji lah motor aing. Cangkel aing di dieu. Rapet cek aing ge. Oke. Ah, dari ya. Dirapetan kun jelema ganteng ge ogah. Ieu neuk naon jangan deketan aing kali da kaboga si Olip. Oh sieu. Tah deketan kaboga da emang garetek ngadeketan si eta mah. Ih, puguh main ge sarua gara retek geus ge. Pohara amat dia mah yang kana kaboga mani gara retek. Gandeng dia yang bae. Puguh baturan aing ke bae di dapur. Haraki yang. Dia mau romantis sekali. Komo dia batur mah my baby, my honey. Ay naon dia? Mang studi be mang. Studi be mah nagedeket teh ongkosna bisa teu cukup. Ya mang ongkosna mang 2000. Sesapa antang orak dia. Aing capek-capek dibayar duit 2000, motor aing kabengek-bengek kos dia. Duit 2000 mah aing ge bawa na kata motor aing 10.000. Terus ah, bodi lah. Lumayan yang 2000 ge, jeung pulsa. Muah, terus. Foto yang bagus amat nih, warna barang buru nah harerang. Woi, awas dia najong. Cok, Helen. Eta melain adi piar dia teh deuleu bapak kana petot panggil aing mah. Ih, karila aing kan saya tengah deuleu nage. Ieu dek naon jai manggeus anggasan jeung si Randy. Heh, Wowo, ari dia sehat henteu sih? Yalah, papakeun da manau. Lu coba dia diuk di dia jeung kami yo. Katorolongan be dodong bundu. Ari dia dibagi rapot tuh tadi. Coba yang ada rapot dia yo. Oke, kain kotot ngejero tas. Aku ini kalah tuh nilainya barakus bukai. Coba kau ditong rapot dia. Nah nih yo, cang tangkil apa nilai rapot menyebar di kieu. Bodoh amat dia jadi jelema dong kami tuh ranking hiji, ranking 2, ranking 9. Ayo mah garila ngadeuleun nilai dia. Kadit kudu dia lah. Ye, dia Wowo belet amat. Bejakeun dak yang kana kakak aing dia. Ari si Wowo kemana kitunya? Diteangkeun ku aing ka sakolana eueuh. Cak guruna cenah geus balik cenah. Tapi saya tahu ka imah balik. Ya candar saya teu isuk aing mah karunya kana beuteungna. Nya penasaran engeh ngadeuleu rapotna nilainya bagus apa henteu nya. Ieu huluna ngolol-ngolol ka imah. Aya mah kuang ditok-tok hulu saya tak kuang deuleukeun. Lah kuang diteangan yang kesel nang guan di imah. Sugan panggih be di jalan kuang digabuk hulu saya. Ari dia kunon cerik. Coba ngadal nilai dia ta. Nilai ada ku si Ajit. Di mana si Atana? Tuh di pos tuh di ditu tuh. Coba ke kuang diteangkeun. Coba ngadal nilai dia ta bagus to. Coba. Sasapaan. Iya nilai apa lain iyo. Make baru remki doang cangkang tangkil. Astagfirullah. Bos, jaga balik bae. Gradahar. Si Ajina di mana kuari? Tuh di pos. Oh, mus gradar kayak itu balik. Ini angkut. Sasapaan. Saat tadi menyerikan nadi aing ha? Ngacung saha?
nyari cing bae. Kami mantep. Terus anu nyarikannya di aing ha? Tah si Aji doang. Balik ya. Iya dah. Hop, maung.